Dongeng si Kabayan kawentar di Tatar Sunda. Anu nyaritakeun hiji lalaki anu boga pamajikan ngaranna Nyi Iteung. Manehna teh boga sifat kedul, lugu tapi sakapeung otakna encer. Mineng teu pahade jeung anu jadi mitohana nyaeta si Abah jeung si Ambu. Oge sakapeung kalakuanana teh matak pika keheuleun atawa oge matak pika seurieun. Janten emut nuju budak pami wengi-wengi heg listrik aliran di bumi teh jadi poek, jadi teu pati bararetah. Paling oge sok nyeungeut lilin atawa cempor atanapi damar ameh rada caang. Jadi sok teu puguh barang damal. Rek ngapalkeun pelajaran teu purun. Rek nongton TV sami apan TV-na ge pareum. Nya harita abdi sadulur-dulur teh sok calik ngariung sareng apa sareng emak. Ka apa sok nyuhunkeun dipangdongengkeun. Pak, ngadongeng pak, ceuk kuring. Heug sok atuh kupingkeun, saur apa. Derek-dek weh. Anjeunna ngawitan ngadongeng. Dongengna harita nyaeta dongeng si Kabayan anu kieu caritana. Si Kabayan ngala nangka. Dina hiji mangsa si Kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. Kabayan, pangalakeun nangka di kebon, nu kolot ngala nangka nanya, ceuk mitohana. Heug mangga, ceuk manehna. Geus kitu kenceling weh. Si Kabayan indit ka kebon bari nyoren bedog rek ngala nangka tea. Barang nepi ka kebon, si Kabayan ulak ilik ningalian kana tangkal nangka. Geus kitu manehna manggih nangka anu geus kolot hiji tur gede pisan. Tuluy wae diala eta nangka teh. Tapi barang rek dipanggul eta nangka kacida beratna. Aduh, berat pisan ieu nangka teh. Sigana moal kaduga mamawana mangkaning ka imah teh rada jauh. Pikir si Kabayan. Kabeneran, deket eta kebon teh aya walungan. Kabeneran yeuh. Tuluy nangka teh ku si Kabayan ditajong digulutukeun sina palid ka walungan. Jung wae maneh balik ti heula. Da geus kolot ieuh tong hayang dipapanggul. Pokna nyarita ka eta nangka. Geus kitu mah leos wae si Kabayan balik bari lempang ngagandeang. Barang nepi ka imah manehna ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang teu ngala nangka teh? Cing, mana? Meunang atuh Ambu, nya gede nya kolot nangkana oge, tembal si Kabayan. Cing, mana atuh ayeuna nangkana? Mitohana nanya bari ningalian ka si Kabayan. Naha can datang kitu? Apan tadi ku uing teh dipalidkeun ka walungan. Da dititah balik ti heula, ceuk si Kabayan. Nah, ari maneh Kabayan bodoh teh kacida-cida teuing. Moal nya nangka bisa balik sorangan. Mitohana keheuleun jeung handeueul pisan. Wah, nu bodoh mah sidik nangkana. Sakitu geus kolot mani teu nyahoeun jalan balik. Ceuk si Kabayan mung eleh bari ngalios indit. Cakrubina sakitu eta dongeng si Kabayan kacidanya jelema anu kadua mah mung